rarangken atawa imbuhan. Rarangken dikeun dibanda fungsi ngawangun kecap pagawean. Contohna di ditambah kecap baju jadi di baju, di ditambah kecap ucap ditambahkeun jadi diucapkeun. Contoh kalimah nu dirarangken dijengkeun. Kahiji, langlayangan apung ku Marwan. Jadi langlayangan diapungkeun ku Marwan. 2. Bukuna ulang ku Lina. Bukuna diulangkeun ku Lina. Pancen digawe kawas contoh. Kahiji, huru bersih eta baju. Kedua, domba Dudi adu jeung domba Marwan. Katilu, tambangna tali kana besi. Kaopat, cai dina bak kucur kana ember. Kalima, kokotorna elap kana anduk. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.